Beli rokok. Beli rokok. Gaya si Ucil beli rokok. Menang duit teh. Aya naon Cecep diri wah. Begitu duit 100.000. Di mana? Di kebon tadi orang seker modal tinggalin. Teangan atuh buru. Aing mah bawa aku sakain mau kitu moalnya. Moal duit teh kapanggih ku si Ucil kitu, da si Ucil meuli rokok. Urang bejakeun ka si Cecep, ke lamun panggih. Beli rokok. Beli rokok. Beli rokok. Kan. Balik deh ya. Aduh, ini toko gimana buraknya? Aduh, aing Nanganon maneh? toko burak ieu. Gaya meuli rokok. Bawa pakai duit urangnya sia. Henteu. Aduh sia manggih duit sia. Henteu. Waduh sumpah sia. Ini sedemi naon? Halo. Wah, waduh sia. Ya. Wah, sia tinggali sia. Oke, ya itu. Mana? Maneh bieu meuli rokok sabaraha batang? Hiji. Sebungkus. Wah, bener sia maneh da rokok mahal ieu maneh. 30. 30.000. Maneh boga duit di mana sia? Naon? Itu tuh. Naon? Nah, sia menang manggih sia. Kadieu kan si teh. Kadieu kan hayu sia bari. Kadieu kan cokot si teh kadieu kan. Dieu sia kadieu. Enggak aneh. Kamana si Suhanya eueuh. Jagoan teh. Cecep kunaon eta teh? Ieu si Ucil pingsan. Gobragan di dinya tah. Pas ajeng urang. Gobragan di dia urang Pas parancan. ajeng urang teu ngaku. Duit tuh, pas ajeng urang jadi pingsan. Aduh, kakajeng aing na murag. Besok etakeun ka dinya. Urang parancahan. Lain ke asupan jurig ieu mah lain. Pingsan urang parancahan. Bawa ka imahna. Nyam. Lain. Bawa. Angkat. Mah kaangkat atuh udah gede teuing. Kita beheungna we angkat, tak kecan sok. Sa mah coba mun ngaku jeung urang. Nyape heula nya. Urang ngagoran sama Suha. Waduh. Buah-buah. Pingsan si Ucil. Bebeja kasih Suha Rek bebeja riwang kasih Suha Bohong. Ya bohong. Kernaon na uta wayah kieu saya di dieu. keur ngalasimut. Keur ngalasimut. Keur manuk. Nya keur manuk cicau mania. Capek-capek ngalasimut gese atuh manukna liarkeun cenah neangan sorangan. Tuh karunya neangan sorangan mah moal bisaeun leutik keneh mah. Pandai indungna meureunan. Oh, indungna teh datang-datang. Lain kieu bejakeun ka Suha, kamari teh cenah nyeri lambung. Terus Naon obatna? Bejakeun ngarenos eta we atuh atau marut. Cengek. Lain marut cengek. Ngarenos koneng. Apa kunyit? Kunyit teh diperes. Ulah make cai, peres saayana cai. Inumkeun. Mun eueuh lidah buaya. Ulah kana lada, ulah kana minyak-minyakan, kana gorengan. Nya bejakeun. Ke dibejakeun ka Suha. Da ayeuna mah geus can pangi-pangi jeung utah teh si Suha teh teuing ka mana? Teuing ka mana? Bejakeun di cenah pajarkeun teh manehna teh nyeri sirah, loba emutan. Bejakeun ieu nu ubarna. Ieu tah cenah istighfar we baca ieu. Ke dibikeun ka si Suha. Heeh, moal loba ting pikiran eta we bacakeun. Baca tasbih nya. Atas be Heeh. Loba istighfar kitunya. Ayeuna Cecep rek ka mana? Erek neangan heula pibuateun disukan erek dibuat. Heeh, jung atuh kitu Nya. ka itu. Heeh. Da utama anggar we rek ngalaan heula simut da